Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Tete laki manggala teh teu kaburu ningali sanaya kaluar ti jero panjara kasugri. Sabab pikeun kasakitu kalina mere amanah malar sanaya kudu daek gabung jeung Haji Prawatasari. Pamustunganana mah awakna ngulahek teu usik-usik. Sanaya ukur sanggup nyakeleungeun Ki Manggala ngalewatan lolongkrang jaruji bari ngaharuk sedih. Rek deog rek pengkor rek loba kakuranganana. Kuku mahabai oge Ki Manggala teh boga ajen diri nyaeta teu ridho mun lembur matuh karang pamidanganana dilindih deungeun. Ki Manggala teh kuku mahabai oge pajuang tulen. Sanajan sugal tapi jujur jeung embung pura-pura. Nu matak kitu sababna meureun manehna mah teu resep ka Ki Mas Tanu teh. Poa Ki Manggala oge sabenerna mah geus apaleun. Yen Ki Mas Tanu teh ukur pura-pura bilu kakumpeni. Padahal mah hayang bebelakan nagara ku jalan demit. Ngan meureun ku sabab Ki Manggala mah teu ngajenan polah-polah anu pura-pura. Nya balukarna Ki Manggala teh dijieun. Ya maksud teh iji deun ka Ki Mas Tanu. Ceuk hate sanaya ngira-ngira pamadegan Ki Manggala anu keukeuh ceuceub ka Ki Mas Tanu. Rek kitu rek kieu oge pamadegan anjeun. Kami ayeuna tetep bakal ngajenan kana tindakan-tindakan anjeun anu kumeukeuh hayang bumela ka lemah cai Ki Manggala. Ceuk sanaya bari ngusapan leungeun Ki Manggala sabab ukur mampu samet kitu. Ari geus kitu mah sanaya teh geuwat cengkat baju jirah pamere Ki Manggala teh geuwat dipake. Basa diragapan tetela ieu baju jirah teh henteu cecel henteu bocel. Alhasil sebenarnya mah ieu baju anu niron-niron sisik laut sisik lauk tur dijieun tina lambaran wajah teh henteu tembus ku pakarang seukeut. Ngan lamun mah awak Ki Manggala loba nandangan tatu dakapan baju jirah mah ukur dipake nang tayungan sabudeureun hari gue wungkul. Ari saeutik handapeun bujal mah malah kaluhurna dina beuheung mah parat nepi ka kana beungeut. Saeutik oge henteu katang tayungan. Atuh geus puguhing babagian awak sejena. Ari ningali kana baju jirah sanaya ras inget kana caritaan Ki Santa nyaeta guru sanaya jenatna. Bareto Ki Santa teh kungsi medar carita yen baju jirah teh geus dipiwanoh ku urang Sunda jauh tibeh ditueun zaman Raja Ureti Kandayun.
anu ngaratuan Kerajaan Galuh dina tahun 612 Masehi kene. Ceki Santa baju jirah teh memang dipake dina saban peperangan. Saliwat mah fungsina teh siganya dipake pikeun dipake nang tayungan kasalamatan awak tina panarajang musuh. Padahal cenah hari enas-enas nama baju jirah teh dipake pikeun simbol dina nang tayungan kahirupan batin. Ceki Santa harita baju jirah teh ukur dipake mindingan dada ieu teh mangrupa simbol yen manusia teh bakal salamet lamun sanggup nang tayungan anu aya dina jeroun dada. Naon eta teh taya lian iwalti galeuhna hate pusirna hate. Hate teh kudu ditang tayungan. Ceki Santa harita nyaeta cenah kudu ditang tayungan dina unsur-unsur jahat anu bakal mangaruhan eusining jiwa. Sabab lamun jiwana geus jahat paripolahna oge bakal kabawa jahat. Lamun hate geus jahat anu sejen moal bisa ngajudi kejahatan. Cilaka kahirupan teh lamun manusia geus ngulinkeun rasa anu diomongkeun ku bibir kieu ari anu aya dina hate kitu bohong ngaranna. Sanaya mah harita teh dititah cumarita naon anu keur diomongkeun ku hatena harita. Ceki Santa bisa bae naon anu ditepikeun ku bibir mah bohong tapi ari hate mah cenah moal bisa bohong. Tah baju jirah teh sebenarnya mah ukur siloka supaya manusia bisa nang tayungan hatena. Hate teh kudu bersih, mun dina hate nyarita bodas, anu tepi kana bibir oge kudu bodas. Eta anu disebut kajujuran teh nyaeta kawaninggali atawa galeuh-galeuhna hate. Nu matak teh salah-salah teuing mun karuhun Sunda baheula. Merengaran hiji nagara teh nyaeta Galuh. Sabab Galuh teh tina basa Sangsakerta anu hartina pusirna hate. Cek urang mah galih atawa galeuhna hate. Galeuhna hate teh marupa pakarang panghebatna dina ngajaga kasalamatan manusia. Sabab lamun sakumna manusia milampah bener jeung jujur, moal aya kakacoan, moal aya hiri dengki jeung moal aya amarah. Kakacoan anu di dunya teh kapan dimimitian tina eusi hate anu jahat, anu bohong jeung anu sarakah kana sirik pidik kasasama. Ceki Santa harita. Dumatak inget kana papagah Ki Santa anu sakitu menelna sanaya mah ukur sirileutik dina mamake baju jirah pamere Ki Manggala teh. Bener cek caritaan Ki Santa, baju jirah mah ukur siloka ukur simbol sabab ari dina enas-enasna anu bisa nyalametkeun nyawa teh. Lain tameng lain pakarang tapi galeuhna ati kudu suci jeung bersih. Mun ayeuna aing mamake ieu baju jirah, lain hartina percaya kana kekuatan ieu baju. Dipake soteh ku sabab hayang ngajenan bae ka anu merena nyaeta Ki Manggala. Omong sanaya dina jero hatena. Bari hate sedia latan kudu ninggalkeun layon Ki Manggala anu ngagoler di gang kompleks Panjara. Sanaya mimiti narekahan deui supaya manehna bisa kaluar ti jero penjara. Basagap nyekelan peso balati terbae dina uteukna aya akal. Peso 2 pamere Ki Manggala teh horeng lain peso jore-jore. Basa congona dicoba dibetrik ku curugna kadenge ngabalentrang harus. Ieu ukur nandakeun yen peso teh dijieun tina wajah asli tur pilihan. Atuh sanggeus nyahoyen peso teh ajana lain jore-jore. Bari ngeukeuk gagang peso sanaya geus ngajleung deui ka luhur. Lamun tadi mah leungeunna teh gupuy gapai neangan penyekelan. Ayeuna mah basa ngajleng teh congo peso anu dikakeuweukna teh geuwat ditancapkeun kana beungeut tembok ka sugri.
Tetela peso nu dicekel tina leungeun katuhu teh nancep pageuh hampir sabuku curug mabesna. Pikeun sakedapan masanaya gugulantungan dina gagang peso. Sanggeus rada rineh peso anu aya dina leungeun kencana kagiliran dihembatkeun kana tembok. Cap deui. Nu ieu oge sarua seukeutna. Sakitu tembok teuas ngabelentrang tapi peso bogana ki manggala teh nancep pageuh. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh henteu ngalaman kasulitan dina kaluar deui ngaliwatan terowongan sabab ayeuna dibantuan ku nancep-nancepkeun peso sacara bagilir kenca katuhu. Malah henteu kungsi lila di antarana manehna oge geus aya di luareun kompleks Panjara anu pernahna disisieun benteng tea. Sanaya geus rek ngaluncatan benteng sabab hayang nyusul seiket hideung anu geus miheulaan muru ka Pulo Kelor dipentasieun Teluk Sunda Kalapatea. Ngan acan oge luncat ingetanana narawang ka si Bajul Buntung. Si iket hideung teh teteh geus salah mireungeuh. Anu kumanehna disangka si Bajul teh anu keur dikepuk ku sabubuhan kumpeni sabenerna mah ki manggala. Jadi anak itu masih Bajul Buntung teh tangtu masih kene salamet. Ceuk sanaya dina jero hatena. Usaba mikirna kitu atuh sanaya teh henteu tulus luncat kaluareun Panjara, tapi rek neangan si Bajul Buntung heula. Si Bajul kudu ditepungan. Sabab teu guna mun manehna kudu hantam udeg lihar di dieu oge. Omong sanaya dina jero hatena. Sanggeus kitu mangan bertak bae sanaya teh lumpat mapai-mapai sisi benteng, teuing keur aya di mana si Bajul Buntung ayeuna. Anu ece sakitu sanaya koko tetengan kaditu kadieu bari meus-meus kudu ngadepong atawa nyempod. Tetela si Bajul Buntung mah tacan kepanggih bae. Sanaya mere waktu lamun geus rek deukeut ka carangcang tihang si Bajul Buntung acan kapanggih bae. Manehna wayahna kudu indi ti heula. Sanaya embung kaberangan di dieu tempat sabab mun kudu kitu bakal leuwih bangga kaluarna. Ngan untungna bae sanggeus ngarasa bosan ti jauhna kadenge anu keur trong-trang pegalan pati ka Sugri. Basa sanaya ngadeukeutan tetela si Bajul Buntung keur dikepung wakul buaya mangap ku sabubuhan kumpeni. Ningali si Bajul Buntung keur ti hot-hat ngalawan sanaya nyorowo. "Bajul, ayo kabur. Ki Mas Tanu mah di dieu," cenah. Bari sibuk ngagisan gobang si Bajul Buntung malik nyorowok minangka ngajawab kana omongan sanaya. "Sia ulah ngatukun aing, geus puguh. Ceuk ante oge ki Mas Tanu teh dipero ka di dieu." "Eueuh, aya sia teh." "Sidik eueuh, aya sia." Si Bajul Buntung keheul, "Pelentrang, pelentrang, pelentrang." Gobang anu dicekel ku si Bajul teh ngaceleng ka jauhna. Sanggeus nakisan gobang musuh sababaraha kali sabot kitu jumlah kumpeni beuki dieu teh beuki ngurangan. Nya sabot ku jumlah kumpeni beuki dieu lain beuki ngurangan tapi ngadon beuki nambahan bae. Sanaya hariwang kaayaan lain beuki tambah enteng tapi ngadon beuki tambah susah. Padahal tujuanna mah tetep hayang manehna jeung si Bajul Buntung teh leupas dina kepungan bari kaayaan salamet. Ngan ku sabab si Bajul Buntung pihariwangeun atuh daek teu daek sanaya kudu milu ancrub ka tengah-tengah pakalangan. Hiu, awak sanaya teh ngaceleng ka luhur, ana turun teh geus aya di tengah-tengah kepungan marangan si Bajul Buntung. "Ari sia bercalir cangji," ceuk si Bajul Buntung patonggong-tonggong nagisan panarajang gobang musuh. "Terang, terang, terang." Gobang musuh racang kejauhna basa ditakis ku elmu betrik simet tina leungeun sanaya. Atuh anu nyekelna ngajerit nyarieun. "Waduh, cenah. Sia mah jalir janji." Kadenge deui sora si Bajul di tengah-tengah riweuhna anu ngepung. "Jaliran naon?" Tembal sanaya bari nyepak leungeun musuh. Pertak. Si kumpeni ngajerit linueun sabab pigeulangna ditajong. "Kapan urang teh geus janji mun aya kieu kitu?" Kudu silih bantuan." "Teu kudu silih bantuan maksudnya. Tah balukara kieu. Bau aing bau sia pada dikepung. Jadi bae tujuan ulungan ki Mas Tanu teh bolai." Ceuk si Bajul Buntung bari ngubat ngabitkeun kolewang anu anyar direbut tina leungeun musuh.
Sanaya teu malik ngajawab sabab kepungan musuh beuki kekep bae. Jeung dina pamustungan mah sanajan si Bajul Buntung teh teu weleh kukulutus bae, tapi saeutikna nyawa manehna katulungan sabab dua anana bisa silih bantuan mengparkeun serangan musuh. Tapi balad kumpeni teh siga anu dicicikeun kabeh ka eta tempat. Buktina kakuatan maranehna teh beuki tambah-tambah bae ka Sugri. Malah teu kungsi lila aya komando ku basa Balanda malar anu marakal gobang teh kudu nyalingkir. Sanaya ngangluh manehna geus bisa ngajudi. Tangtu pasukan bedil bakal sinang ngayonan maranehna duaan. Sakumaha pinterna nyingcet ari ditarajang ku pelor bedil mah sanaya teu hayang. Nu matak basa kadenge aya komando kitu manehna gancang nyarita ka si Bajul Buntung. Ki Bajul, kuat teu ngadenge sorang ngagorobok. Kami rek ngaluarkeun ilmu setak dulang. Cing sok cobaan atuh, ceuk si Bajul Buntung satengah nangtang. Hati-hati, sing kuat nahan batinnya. Ceuk sanaya bari terus ngahoak tarik handarwan. Hoi! Hoi! Brak! Geleger! Awak kumpeni teh maracleng. Si Bajul Buntung nangtung ajeg teu obah-obah bari sungut calangap meureun manehna teh ngarasa kaget kabina-bina. Sabab hoakna sora sanaya sanggup ngancurkeun kepungan musuh. Kabireun ku manehna basa sanaya ngahoak tarik di barungku sora anu ngageleger. Awak welasan kumpeni teh raceleng kaditu kadieu kawas dangdaudan garing katebak angin. Eta awak kumpeni teh aya anu nyangsang dina dahan kai, aya anu nubruk tembok benteng, malah aya anu patumpuk-tumpuk. Kumpeni anu masih kene salamet oge lariwaseun nyaksian pangabisa sanaya anu sakitu hebatna. Kureuwas-reuwasna anu saralamet mah gawena teh ukur ngajajanteng we siga anu tinggar kalongeun. Malah aya sawatara anu tadina keur nyekel bedil cul bedilna. Mireungeuh kaayaan kumpeni sarupa kitu sanaya geuwat ngajakan si Bajul Buntung supaya ingkah tidinya. Ari sia bodo teh kabina-bina. Mungpung musuh keur bongoh podaran kabeh hade tuh. Sok sia, geuat ngahaok deui. Si Bajul Buntung ngadonita sanaya ngaluarkeun elmuna deui. Hayu mending kabur we. Ceuk sanaya bari ngenyang leungeun si Bajul. Atuh si Bajul Buntung teh kapaksa milu lumpat sabab leungeun sanaya anu ngenyang teh tanagana mani gede. Sasat teh bisa katahan ku manehna. Dua anak kabur ngajauhan kepungan, tapi hari ningali sanaya jeung si Bajul Buntung kalabur mah. Pasukan musuh teh oyag deui geus kitu kadenge komando sangkan sanaya jeung si Bajul Buntung disusul deui. Basa maranehnya nyusul di tukangeun teh, ayeuna mah make jeung ngabedilan sagala rupa ka Sugri. Dor. Sanaya cung cacingcet kakenca jeung kakatuhu mengparkeun pelor nuting caruit. Bajul, lompat tong mubrut lempeng sia. Kawas bagong sia, tapi kudu dibalik cetan ka jaga katuhu. Ceuk sanaya ngabejaan si Bajul Buntung ku sebab lompatna teh mubrut bae. Sia mah dasar bodoh. Ceuk aing oge tadi ngahoak si teh. Sugan hari hantem ku sia disentakan mah kumpeni teh bakal kocor kabeh. Si Bajul Buntung ku kulutus sebab ari kahayangna mah sakumna balad kumpeni teh digempur ku elmu sentak dulang teh. Bari lumpat ngajauhan musuh sanaya mah ukur seuri ngadenge kahayang nasi Bajul Buntung teh. Sentak dulang teh ilmu warisan turun-tumurun ti zaman pajajaran keneh ka Sugri pamiarsa. Zaman baheula mah nu disebut gelut teh lain papuket lain silih gebug silih jenggut, tapi ukur pabisa-bisa mapatkeun ilmu. Kitu ari keur anu boga ilmu luhur mah. Tapi tangtuna bae ilmu pentingna nya ilmu petingan model sentak dulang teu bisa diobral sageunahna. Kapan ceuk amanah Kisanta jenatna oge ieu ilmu teh ulah sagawayah digunakeun lamun hantem diobral salianti bakal ngabahayakeun ka batur teh oge bisa-bisa ngabahayakeun keur dirina sorangan. Ilmu sentak dulang teh bisa keluar lamun urang musirkeun tanaga jero sagemblengna.
Maksud teh bisa keluar lamun orang ngusirkeun tanaga jero sagemblengna. Tapi sing ingat sarua jeung meakeun tanaga keur satauneun. Lamun ku sia hantam diobral sarua bae sia teh jeung miceunna umur. Ceuk kisanta harita. Nu matak ari inget kapal badinya sanaya mah teu hayang nutur-nutur ka hayang si Bajul Buntung. Batan ngajawab mah milih lumpat wae. Kuat ngajelang kada benteng kuat. Kuat. Sanaya gugupai. Hup, cileng. Suku sanaya geus ajeg dina ponclot benteng tapi si Bajul Buntung mah basa ngajelang teh leungeuna ukur bisa ngarawel benteng atuh balukana manehna mah guntang gantung we teu bisa narekel. Sabot kitu kumpeni anu ngudang di tukang geunana geus tepi manten. Maranehna ngabekaskeun bedilna ditojokeun kana awak si Bajul Buntung anu sumedang gugun tayangan dina benteng. Dor, dor, dor. Awak si Bajul Buntung dungdak dengdek sejak nyingcetkeun pelor. Loba anu kacingcetkeun tapi hiji dua mah nenggel kana tonggongna. Si Bajul Buntung jerit ngajerit. Sanaya ngodomang saja newak leungeun si Bajul Buntung. Benang ari benang nameh tapi serangan bedil musuh teh kalah ka beuki mahabu. Malah tekung sirila tonggong si Bajul Buntung teh kabeunangan deui. Dor, dor, dor. Pikeun kasakitu kalina si Bajul Buntung ngajerit nandangan ka nyeri. Gawat unggah gawat. Ceuk sanaya nyekelan leungeun si Bajul Buntung anu masih ngegantung dina benteng. Kituna teh bari awakna mah cungcat-cingcat sabab bedil teh oge ditojokeun ka dirina. Gawat unggah. Gawat. Ceuk sanaya deui gegergeteun sabab si Bajul Buntung teh gawena ukur ugal-ogel tapi teu bisa hanjat kana benteng. Dor, dor, dor. Peloro dibekaskeun beuki raca norobos kana tonggong si Bajul Buntung. Lepaskeun leungeun aing. Lepaskeun. Ceuk si Bajul Buntung haruha harehoh nahan ka nyeri. Teu bisa. Anjeun kudu salamet milu ka kami. Ceuk sanaya bari satekah polah ngenyang leungeun si Bajul Buntung. Tapi eta tarekah teh hese kacida. Sabab si Bajul Buntung mah malah sigan umbungeun ditulungan teh ka Sugri pamiarsa. Gawat ka luhur. Ceuk sanaya bari ambek sabab si Bajul Buntung sigan umugan. Sia teh hayang neuleuh aing kojor teu walakaya. Jadi kahakanan pelor musuh atawa hayang neuleuh aing jadi pahlawan. Omong si Bajul Buntung. Sok geuwat lesotkeun cenah. Ngadenge omongan si Bajul Buntung kitu kana dada sanaya karasa aya nu ngahandeg ka Sugri. Tapi manehna sadar si Bajul Buntung teh milih jalan anu leuwih hormat batan kudu paeh bari guntang gantung mah. Atuh kusabab kitu sanajan bari jeung hate berat oge leungeun si Bajul Buntung teh dilesotkeun sina murag ka handap. Basa awakna geus dihandap si Bajul Buntung ngagorowok. Gawat sia ingkah mun teh bisa nulungan ki Bastanu. Sia kudu gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Ceuk si Bajul Buntung. Hari geus mere amanah kitu mah manehna teh malika tukang yang haripan musuh. Teu talangke deui si Bajul Buntung nyebrut ka hareup mapag serangan ratus-ratus kumpeni anu samagreng ku pakarang. Samemeh kumpeni ngabekaskeun deui bedilna si Bajul Buntung geus ngajleng aya di tengah-tengah kapungan. Atuh ari geus kitu moal pasukan bedil teh geus teu bisa ngagunakeun deui pakarang sabab bisi nyalahan ka baturna meureun. Palukarna si Bajul Buntung disanghareupan ku Gobang jeung Kolewang. Cruk crok cruk crok. Si Bajul Buntung geus teu hayang nyingcat tina panarajang Gobang musuh. Sabab anu penting keur manehna mah kudu bisa males ngahembatkeun Gobangna anu cikeneh direbut tina leungeun musuh. Atuh tina benteng teh sanaya ukur kolu nyaksian si Bajul Buntung anu keur silih kadek jeung silih tojos. Sabab musuh rek ngeplas awakna. Saban musuh rek ngeplas awakna si Bajul oge sarua ngahembatkeun Gobangna. Kadenge suara Gobang mani cruk-crok ngagecrokan awak jalma ka Sugri. Sanaya ukur nyaksian eta kajadian bari hatena ngarasa sarua salah. Mun manehna kabur kitu bae asa teu tega kana nasib si Bajul Buntung.
Tapi mun milu ancrub karena kepungan manehna sieun teu bisa kabur. Pasukan kumpeni teh ketinggalin teh menit saat-saat jumlahna geus lain ngaratus deui dari sisi panjara teh meni noyek jeung pasasadak kitu kabeh saat papaheula parebut hayang nyahcer awak si Bajul Buntung. Ngajentul bae teu milu perang campuh teh lain sieun paeh. Tapi munnya manehna kudu paeh di dinya perjuangan teh asa teu mangpaat pisan. Sabab itu teu hasil ieu gagal. Padahal kapan tujuan manehna teh keukeuh rek nulungan Ki Mas Tanu, sasah oge kaasup si Bajul Buntung kolu ngorbankeun awakna teh. Ku alatan buka kahayang malar sanaya bisa kabur ti dinya, tur engkena bisa nulungan Ki Mas Tanu. Lumatak inget kana amanah si Bajul Buntung maneh nama ukur ngajanteng we nyaksian awak si Bajul Buntung anu pada ngarecah ku gobang ratus-ratus kumpeni. Mun nutur-nutur kana karatag emosina sabenerna mah sanaya teh hayang ancru bae ka tengah-tengah gundukan musuh. Kusabab dua kali ngaluakeun ilmu sentak dulang oge puluhan kumpeni teh bakal paeh saharita. Tapi mun dipikir leuwih dejem saupama manehna kolu ngaluarkeun eta ilmu, atuh dina nas-nas namah meureun perjuangan teh geus ngageser. Tina anu tadina hayang nyalametkeun nyawa manusia saurang jadi ngabinasa nyawa manusia ratus-ratus. Sanaya teu hayang dumeh ngagunakeun tameng perjuangan tega ngabinasa jalma sakitu lobana. Bisa jadi pamanggih sanaya sarupa kitu teh bakal disalahkeun ku pajuang sejena. Tapi ari manehna mah tetep boga pamadegan kitu. Yen ajen perjuangan teh henteu ditangtukeun ku lobana musuh anu dibinasa. Perjuangan teh lain tempat keur males pati ongkoh deui keur naon, males pati dumeh si Bajul Buntung tiwas. Ari manehna sarua milu tiwas mah, da meureun kasimpulanna mah angger we perjuangan teh henteu hasil. Anu puguh karasa mah meureun ukur silih bales silih leungitkeun nyawa. Teu karasa mangpaatna. Teu karasa. Ceuk sanaya dina jero hatena. Sanggeus nyaksian si Bajul Buntung tiwas jadi pahlawan sakumaha kahayangna. Sanaya mah geuwat kabur ninggalkeun benteng anu diburu teh tayalian iwal ti darmaga palabuhan Sunda Kalapa. Kasugri pamirsa mitra kaum dangguan mulia, saban ngaliwatan jalan anu aya di lalawak Panjara Stadhuis, saban pasangrok jeung sagebubuhan kumpeni, lamun aya tempat jang nyalingker manehna geuwat nyumput, tapi lamun geus kaparago pisan kapaksa kudu adu hareupan. Atuh mun geus kitu bagelan pati teu bisa disinglar deui. Diembung-embung oge sanaya kapaksa ngabinasa musuh sabab mun teu kitu nya giliran manehna anu dibinasa. Ngan sanajan dipaksa kudu adu hareupan oge sanaya henteu sakama-kama nyelakakeun lawan. Anu penting musuh ulah nepikeun ka ngaganggu kana lalampahanana. Nu matak saban kudu bitotama jeung musuh sanaya teh sabenerna mah leuwih loba nyingcet tibatan nyerang. Asal geus bisa ngabalicet musuh henteu kudu dipeupeuh, ari sakirana manehna bisa kabur mah nya milih kabur wae. Papagah-papagah Kisanta jenatna tetep napal pageuh. Ceuk Kisanta harita satungtung urang henteu bisa ngahirupkeun jalma mah, montong sok ngagampilkeun maehan jalma anu boga hak dina ngahirupkeun jeung maehan manusia mah. Eueuh deui iwal ti pangeran. Hirup jeung pati manusia sagemblengna oge rusiah pangeran. Nu matak urang teh henteu kudu miheulaan putusan pangeran. Ceuk saha jalma jahat kudu dipaehan jeung ceuk saha deui jalma bener kudu panjang umur jeung kudu salamet salalawasna. Kapan urang sok remen manggihan aya jalma hade-hate tapi umurna pondok. Sabalikna sok aya jalma anu jahat ngana takut tapi jabah hirupna senang teh. Sehat jeung panjang umur deui. Lain hartina pangeran mika cinta kanu jahat supaya terus salamet jeung panjang umur.
Sabab umur panjang jeung kasalamatan di dunya mah eueuh patalina jeung ajen-inajen anu ditangtukeun ku pangeran. Lamun mah aya manusia jahat jeung dibere kasehatan jeung umur anu panjang, bisa jadi eta teh didoja ku pangeran supaya manehna inget kana mangsa balik. Sabab lamun manehna boga umur panjang jeung rejeki nu taya kendatna tapi angger milampah jahat, di akhirat engketan wande bakal nampah hukuman maksud teh anu lila jeung tanpa akhir. Pon kitu deui sabalikna. Cek papagah kisanta harita, atuh tu kaki wari oge henteu dipopohokeun ku sanaya. Kusabab tuh kana ajaran guru teh atuh dina saban ngajunan musuh ge sanaya mah arang dipilampah ku nafsu anu ngagugudag. Da kitu cenah geuning mun sagala pola sok dibarengan ku nafsu amarah, hasilna oge ukur dengdam jeung amarah deui. Kitu sababna besasananya ningali si Bajul Buntung jadi korban ganggasna pasukan kumpeni, manehna mah ukur narima ku kasadrahan. Mana kitu oge meureun geus titis tulisna ti dinya si Bajul Buntung teh kudu palastra jadi pahlawan. Padahal basa hirup sapopoena mah kapan cenah kawentar bajo ganggas di sapanjang walungan Ciliwung. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu deui enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.